Ini kebenaran ya kerja AC. Akang teh nanya ka dirinya tanya ya. Geus 3 poe nya itu ya. Buat beud we ka akang ya. Unggah ek diajak ngobrol, leos ka WC. Unggah diajak ngobrol, leos ka WC. Jeung lila di WC na teh. Kunaon atuh dirinya teh buat beud kitu geus budak leutik. Abi teh sebenarnya mah keuheul ka Kang teh. Keuheul kunaon, aura kasih keuheul kunaon. Nya keuheul we Kang. Manya abi moal dipameulikeun baju lebaran atuh ku Akang. Cek saha akang mau meuli baju lebaran yang didinya. Erek meuli. Keur nungguan duit ti Pak Haji. Janjina minggu hareup cair dibikin ke akang. Pasti balanja atuh. Nya tuh meuli baju. Oh gitu Kang. Nyaan eta teh Kang nyaan. Nya atuh meuli baju lebaran. Atuh mah batur meuli dirinya henteu pasti dipameulikeun nu pangalusna kumadinya hayang sabar hiji. Bener nya Kang nya nu pahalusna nya bener nya. Bener. Nya hampura we atuh Kang. Asuban teh Akang moal mameulikeun abi baju lebaran. Jadi abi nanti baeul. Nya ulah kitu deui nya. Jeung deh akang jadi penasaran. Eta didinya asup ka WC salila-lila naon wae di jero WC eta teh. Teu tiris. Nya bakat tiku keuheul abi teh Kang jadi asup ka WC. Nyekatan kloset we terus abi teh. Nyekatan kloset. Asa teu nyambung didinya naon hubunganana jeung baeud jeung nyekatan kloset. Ah teu kaharti. Nya Kang engke lamun tas saur nya Akang ulah make sikat gigi anu di ditu nya di WC. Isu kan lebih melidin mah anyar nya. Pepeje ulah nya Kang nya. Ah pan anyar kene sikat gigi akang mah alus kene heuras kene. Kapan abi nyekatan kloset teh make sikat gigi nu Akang Kang. Jadi kurang diganti we isu kan we anyar nya. Sikat gigi. Ingat asa ada sengit-sengit gitu. Mbak, nyanya.